Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun nami abdi Virgina Madani di kelas 10 MIPA 2. Dina video ieu abdi bade nyarita atau ngadongeng ngeunaan dongeng anu judulna Si Kabayan Nyampih Pasea. Urang ngawitan we atuh nya ieu dongeng teh. Dina hiji waktos di hiji lembur aya nu keur hajat. Saenggeus ondangan bubar, ditepas aya keneh 5 nu keur pasea. Maranehna parebut bakakak hayam. Tah eta nu pasea teh aya palurah, pamajikanna, 2 anakna sareng tua kampung. Sarerea pada hayang menang bagian panggedena. Keur pasea kitu teh, lar si Kabayan ngaliwat. Cek parurah teh, tah eta kabeneran aya kabayan. Ka dieu kabayan cing pangbagekeun ieu kalimaan sing adil nya. Tah si Kabayan teh ngajawab, hade aya percaya ka kuring mah. Cek si bakakak teh dicekel ku si Kabayan. Si Kabayan yang hareup ka palurah pok ngomong, ieu bagian palurah kudu ditarima. Da palurah teh kapala, ari ieu keur ibu. Bari sok mikeun tungir ka Nyi Lurah. Ibu teh kudu nurut ka palurah. Nu matak dibere tungir lantaran tungir nu nuturkeun hulu. Cekerna 2nana bagian tua kampung. Da cenah tukang angkang ingking dititah ku Pak Lurah. Ari janjangna dibikeun ka anak lurah. Siji sewak pajar teh ambeh lalapar hari geus gede. Tinggal awakna tah ngaguruntul. Cek si Kabayan teh, tah ieu tinggal awakna, galatak gulutuk teu walakaya, teu bisa ingkang, teu bisa menta. Mun jelema mah jelema bodoh, ari nu bodoh teh nya kuring. Jadi ieu bagian kuring nu bodoh. Bari ngomong kitu, leos we si Kabayan teh indit. Awak ayam teh dibungkus kanu daun cangau. Cek dina hatena teh, ieu mun unggal poe aya nu parebut bakakak, meureun seubeuh aing. Tah nu 5 teh bari olohok. Nenjo si Kabayan ngabentos teh. Nah, eta we nu bisa abdi dongengkeun. Boh langkung sahur, bahe carek bobo sapanom, carang sapakan hapunten nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.